Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tebang deui sareng Bu Nunik di kelas Bahasa Sunda di kelas 8. Alhamdulillah urang ngawitan deui diajar sasarengan materi anu bade di jelaskeun nyaeta ngeunaan biantara. Dina pertemuan nu kahiji urang ayeuna ngabahas ngeunaan biantara. Naon sih biantara teh? Jadi biantara atau di bahasa Indonesia disebutna pidato. Nyata nyarita di hareupeun balarea dina raraga nepikeun informasi atau hal-hal nu kaitung penting dipikanyaho ku batur. Nah, jalma nu sok atau nu ahli biantara disebutna orator. Contohna Insinyur Soekarno, Bung Hatta, terus jeung rea-rea deui aya pahlawan anu sok orator gitu. Nah, dina biantara aya oge nu disebut teknik nepikeun biantara. Aya macem-macemna teknikna. Nyata nu kahiji teknik ngapalkeun. Teknik ngapalkeun dimimitian ku nyieun naskah heula. Pul nyieun naskah. Satos nyieun naskah terus diapalkeun. Terus satos dihafalkeun latihan lah, latihanna ku cara ditalar. Satos lancar baru nepikeun biantara di payuneun balarea. Terus teknik nu kadua aya teknik impromptu, nyaeta nyiapkeun heula naskah. Tapi ukur poin-poinna wungkul. Benten sareng teknik ngapalkeun, jadi naskahna full ditulis sadaya. Pami teknik impromptu mah ukur poin-poinna wungkul jeung sifatna dadakan. Terus nu katilu aya teknik naskah. Nyata nyiapkeun heula naskah, ditulis full, terus ngalakukeun langsung biantara. Jadi henteu dihafalkeun atau henteu latihan heula. Jadi naskah dibaca full payuneun sabalarea naskahna dibaca gitu. Terus nu kaopat aya teknik extemporan, nyata ditalar tapi teu nyiapkeun naskah sama sekali. Jadi dadakan, bener-bener dadakan, teu nyerat poin-poinna wungkul henteu. Jadi langsung dipanggil ka payun, langsung biantara. Dina biantara aya hal-hal anu kedah diperhatikeun. Jadi sateuacanna urang ngalaksanakeun biantara, urang kedah terang heula naon sih nu kedah diperhatikeun dina ngalaksanakeun biantara. Hal anu kudu diperhatikeun nyaeta hiji kudu paregel muka biantara. Tujuanna naon? Beh kataji ku batur. Gitu. Jadi kalau misalnya dari pembukanya aja kita bagus, pasti orang lain pun atau yang mendengarkan akan merasa tertarik gitu. Jadi orang kedah pinter muka biantara. Nu kadua aya eces atau jelas nepikeun eusi biantara. Jadi suarana kudu bentes, teu laun-laun, teu cocorolokan oge meujeuhna. Jadi a i u e o na suarana harus jelas gitu. Terus yang ketiga ngentep seureu atau sistematikana kudu ngurut. Tur mundel teu ngayayai teuing. Nu namina biantara jadi kedah sistematikana kedah diatur heula, kudu ngurut. Mana bagian pertama, mana bagian kedua gitu. Terus jadi to the point, eusi aya eusina. Jadi tidak terlalu panjang, teu ngayayai teuing. Soalna nah pasti bakalan tarunduheun nu mirengkeun ge. Jadi bakalan ngantuk yang dengerin kalau misalnya terlalu panjang juga. Yang keempat ada pasemon atau mimik. Jadi kedah luyu jeung eusi biantara nu ditepikeun. Pasemon tuh misalnya mimik mukanya. Ketika orasi mengatakan merdeka, maka mimiknya pun harus mimik yang semangat. Tuh, jangan yang loyo. Itu harus luyu atau sesuai. Terakhir ada parigel nutut biantara. Tadi aya parigel muka biantara, tangtu kudu parigel oge nutup biantara. Biasana panutup nu alus diakhiri ku kesan
ka nu ngaregepkeun. Jadi aya kesana gitu. Nah, ayeuna urang ngabahas ngeunaan struktur biantara. Dina struktur biantara aya nu disebat bubuka. Dina bubuka nu kahiji aya salam bubuka. Saentasna salam aya muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teras dilajengkeun kana sholawat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saatosna eta urang tiasa nyebatkeun jejer atau tema biantara nu bade disampaikeun. Nah, contona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun mangga urang sami-sami muji syukur ka Nu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwah salam mugi langgeng ngocol ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuladan utama pamungkas utusan mugi wae urang kabagian leleberanana. Struktur nu kadua nyaeta aya nu disebatna eusi, nyaeta ngeunaan maksud anu rek ditepikeun. Sifatna bisa mere beja, ngageuingkeun, mere pituduh, jeung saterusna. Contona, hadirin sadayana, tos rada lami padungdengan perkara hengkerna kareueus nonoman Sunda kana basa jeung budayana teh. Malah kantos diadu renyomkeun dina Kongres Internasional Budaya Sunda sareng dina Kongres Basa Sunda. Kitu emutan simkuring perkawis ngarinjatkeun kareueus nonoman Sunda kana basa jeung budayana teh. Cindekna, upami nonoman tos reueus kana basa jeung budayana, baris ngajanggelek jadi manusia anu cager, bager, bener, pinter, bari teu kabalinger tur singer. Struktur biantara nu terakhir nyaeta panutup. Panutup nyaeta bagian pamungkas biantara, biasana isina minangka kacindekan atau kesimpulan jeung saran-saran. Dipungkas ku salam panutup. Contona, hadirin sadaya, pamungkas moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur. Dada jembar hapuntenna tina sadaya kalepatan. Da karaos masih keneh hengker dina tata basa tur merenahkeun undak usuk basana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurip Sunda. Baik anak-anak ibu, materi biantara sudah selesai. Dicekapkeun sakitu bae. Wilujeng tepang deui di materi salajengna. Di ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.